Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji pi arkanis sholati anu tetep ieu pasal dina mertelakeun pirang-pirang rukuna salat. Arkanus sholati ari pirang-pirang rukuna salat eta sab'ata asyara ayat 17 ruknan tina arah-arah rukuna wayu abaru sareng dibahasakeun anhu dina itu arkan naon bi annahu kana sanyana itu arkan eta ma perkara kana anu kabuktosan itu ma eta dakhilal mahiyati anu kaasup dina hakikatna salat wayan kodi sareng narima beak itu ma saean pasaean saeutik bihilapi syarti kalawan perbeda syarat pa innahu mangka sanyana itu syarat eta ma perkara kana anu kabuktosan itu ma eta khorijal mahiyati anu kaluar dina hakikatna salat. Al awalu ari anu kahijina eta an-niyatu niat wahia sareng ari itu niat eta tastamilu anu ngurung itu niat ala salasati syurutin kana tilu pirang-pirang syarat wa wajibaini sareng kana dua kawajiban amma syurutu anapon ari pirang-pirang syarat pal qasdu mangka eta ngamaksud bil qalbi kalawan hate lil fa'li kana migawe salat ae fa'li sholati tegesna migawe kana salat wayu ayinu sareng nangtukeun ieu jalma data sababi kana salat anu ngabogaan sabab kal istisqoi sapertikeun salat sunat istisqa awit tahiyati atawa salat sunat tahiyatul masjid ao sunnatil wudu'i atawa salat sunat sukril wudu awil istiharoti atawa salat sunat istikharah wa nahwi dalika sareng bangsana itu nu kabeh wal wakti sareng nangtukeun kana salat anu ngabogaan waktu min duhrin nyatana salat lohor au asrin atawa salat asar wa nahwihi sareng bangsana itu asar wayanwi sareng nganiatan itu musolli ayil musolli tegesna jalma anu salat al mukallafu anu mukallaf itu musolli al fardiyata kana bangsa salat pardu fil pardi dina nalika salat pardu payak sudu tuluy ngamaksud itu musolli kaona sholati kana buktina salat pardon kana pardu lita tamayaja karena supaya beda itu salat anin nafli tina salat sunat walita tamayaja sareng karena supaya beda itu salat anid duhri sobiyi tina salat lohorna budak amma huwa anapun ari itu sobi fala tustarotu mangka eta teu disyaratkeun naon fardiyatun nyebut bangsa salat paradu pihakihi dina hakna itu sobi wa amal wajibani sareng anapun ari anu wajib dua fa ahadahuma mangka eta ari kahijina tina itu wajibani eta muqoronatun ngabarengkeun niat li takbiri kana takbir hakikotan dina hakikatna bi ayas tahdiro ku secara ngahadirkeun itu musolli fa'la sholati kana migawe salat wa iko aqosdiha sareng nibakeun ngamaksud kana itu salat wa niyatal fardiyati sareng ngahadirkeun niat kana bangsa salat pardu ma'a hamjati jalalati sarta hamjahna lapad Allah ila tamamir ro'i nepi ka sampurna naro min akbaru anu tetep tina lapad akbar maksud lapad fala takpi mangka teu cukup naon al muqaronatu ngabarengkeun al urfiyatu anu bangsa urup itu muqaronah indal awami mungguh jalma awam
wa ing jaro sanajan berjalan alaihi kana itu kawal fala takfi saha jamun golongan ulama afada maedah kendalika kana itu kawal fala takfi saha ar-Romli Imam Romli fisarhi hidayatin nasih dina sarah kitab hidayatin nasih wasanihi masareng ari anu kadua natina itu wajibani eta istishabun niati ngabareng ke niat dzukron tina arah-arah nyebut bidomidal kalawan didomah kendalna hatta yuparrigu nepi kamaragatkeun ieu jalma minat takbiri tina takbir wayakulu sareng maca ieu jalma bihaitsu yasma'u kalawan sakira-kira meredenge ieu jalma nafsahu kana dirina ieu jalma kakulli ruknin sapertikeun saban-saban rukun kauliyin anu bangsa ucapan itu rukun Allahu Akbar kana lapad Allahu Akbar wahwa sareng ari itu lapad Allahu Akbar eta sani arkaniha kaduana tina pirang-pirang rukuna itu salat walhasilu sareng ari kasimpulanana eta anna takbirota sanyana takbiratul ihram eta tastamilu ngurung itu takbiroh ala sita ta'asaro kana 16 sarton tina arah-arah syaratna wa ala siti sunanin sareng kana genep pirang-pirang pasunatan pasurutu mangka ari pirang-pirang syarat eta al ityanu ngadatangkeun bijami'i hurufiha kana sakabeh pirang-pirang hurufna itu takbiroh ko iman halna ngadeg inda ujubil qiyami dina nalika wajibna ngadeg fa in waqa'a tuluy lamun tumiba naon harpun harap minha anu tetep tina itu takbiroh fi ghairil qiyami dina salianti ngadeg lam tan akid mangka henteu jadi naon salatuhu salatna ieu jalma wasani sareng ari anu kadua na eta isma'un nafsihi ngadengekeun kana dirina ieu jalma biha kana itu takbiroh wasalisu sareng ari anu katilu na eta kaunuhu ayana itu takbiroh eta bilabdil jalalati tetep kalawan lapad Allah warrobi'u sareng ari anu kaopat na eta kaunuhu eta kaunuha ayana itu takbiroh eta bilabdi akbaru tetep kalawan lapad akbar wal khomisu sareng ari anu kalima na eta kaunuha ayana itu takbiroh eta bisigoti af'alu tetep kalawan segat af'al wasadisu sareng ari kagenepna eta kaunuha ayana itu takbiroh eta bilugotin tetep kalawan bahasa al-arabiyati anu bangsa bahasa Arab itu lugot liqadirin pikeun jalma anu mampu alaiha kana itu arabiyah qala ngadauh saha Ibnu Hajar waman sareng ari sahabai jalma eta ajaza samang-samang saapes ieu man aninutki tina ngucapkeun bitakbiri kana takbir bil arabiyati kalawan bahasa Arab walam yumkin sareng teu kongang huka itu man naon at-ta'allum ngaji fil waqti dina waktuna tarojama mangka gawe tarjamah ieu man anhu tina itu takbir wujuban kalawan wajib bi ayyi lugotin kunaon bae bahasa walaya dilu sareng teu meunang pindah ieu man lidikrin kana dikir akhoro anu sejen itu dikir intaha paragat ieu kaul wasabi'u sareng ari anu katujuh na eta takdimu labdil jalalati ngaheulakeun lapad Allah ala akbaru manderikeun lapad akbar wasaminu sareng ari kadalapana eta adamu muddi hamjatil jalalati henteu manjangkeun kana hamjahna lapad Allah watasi'u sareng ari kasalapana eta adamu muddil ba'i henteu manjangkeun kana ba'na
min akbaru tina lapad akbar. Wal asiru sareng ari kasapuluh na eta adamu tasdidil ba'i henteu nasdidan kana ba'na min akbaru anu tetep tina lapad akbar. Wal hadia asaro sareng ari anu ka-11 eta adamu ziyadati wawin henteu nambahan kana wau sakinatin anu sukun itu wau. Sakinatin anu sukun itu wau au mutaharikatin atawa anu diharekatan itu wau baina kalimataiha anu tetep antara dua kalimah na itu takbiroh. Wasani asaro sareng ari anu ka-12 na eta adamul fasli henteu aya pamisah baina huma antara itu kalimatani. Naon domirul fasli domir pamisah. Palau kolama kalamun ngucap ieu jalma Allahu huwa akbaru kana lapad Allahu huwa akbar lam tan akid mangka henteu jadi naon salatuhu salatna ieu jalma. Wasalisa asaro sareng ari anu ka-13 na eta adamu waqatin henteu eureun tawilatin anu lila itu wapokoh baina kalimataiha anu tetep antara dua kalimah na takbiroh. Warobi'a asaro sareng ari anu ka-14 na eta dukhulu wakti sholati manjing waktuna sholat. Wal khomisa asaro sareng ari anu ka-15 na eta iqouha tumiba na itu takbiroh bijami'i hurufiha kana sakabeh pirang-pirang huruf na itu takbiroh. Ba'dal istiqbali dina sabada nyang hareup ka kiblat al wajibi anu wajib itu istiqbal. Wasadisa asaro sareng ari anu ka-16 na eta takhiruha ngahirkeunana itu takbiroh bil iktidai dina nalika ngamakmum an takbiratil imami tina takbiratul ihramna imam. Wasunanu sareng ari pirang-pirang pasunatan eta idrojuha ngasubkeunana itu takbiroh bisyuratin kalawan gancang. Wa mubadaratul makmumi sareng gagancanganana makmum biha kana itu takbiroh biayas tagilaku secara nungkulkeun itu makmum biha kana itu takbiroh akibat taharrumi imamihi dina sabada takbiratul ihram imamna itu makmum. Min goeri waswasatin bari henteu waswas dohirotin anu nemrak itu waswas. Wal jahru sareng tarik biha kana itu takbiroh lil imami pikeun imam bihaesu yusmi'a kalawan sakira-kira meredenge itu imam ha kana itu takbiroh man kajalma kholpahu anu tetep itu man aya di tukangeunana itu imam. Liyuba diru karena supaya gagancangan itu man bitakbirihim kana maca takbirna itu man akibahu dina sabadana itu imam. Waju zima sareng dijajemkeun naon arro'u min akbaru anu tetep tina lapad akbar hilapan halna nyulayaan lijam'i mutaakhirina kagolongan ulama mutaakhirin tab'an karena anut libni Yunus ka ibnu Yunus pa innahu mangkasanya na itu ibnu Yunus eta aujaba ngawajibkeun itu ibnu Yunus hu kana itu jajem. Wa adamu tasdidir ro'i sareng henteu nasdidanana kana ro alal mu'tamadi numutkeun kaul mu'tamad hilapan halna nyulayaan libadil ulama kasapalihna pirang-pirang ulama pa innahu mangkasanya na itu ba'dul ulama eta istaroto nyaratkeun itu ba'dul ulama dalika kana itu tasdid. Warob yadaini sareng nyengkatkeun panangan dua indaha dina nalika itu takbiroh. As-salisu wallahu a'lam bissawab.